Saya Siti Nur Hamidah dari MTS Nurul Huda. Itu kusir bangun ambek-ambek teuing turut tina delman kudu dipecutan tari teu aya pisan ras-rasan teu ngarsakeun bongkeun ka satoh lain padahal mogokna lantaran geus capek teuing hayang ngasok eureun heula. Coba lamun aya nu neungeul ka kusir pasti nyeri karasana sato oge tangtu lempeuh pada boga rasa. Abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang penting dirangketa ya ras-rasan abong keuna abdi sato teu ngareskeun kanu capek sadi dinten pae poso mogosok teh aplukse. Coba kusir mun dipeueuh pasti nyeri karasana sato oge tangtu lempeuh pada boga rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.